ekor wah kalau ieu bensin teh harus orang. iya orang Orang pinu wah. sok Kan orang mah hijau mana? Cek kalau rambut bensin. geus nu aing eta Orang sopir larangan. Oh baru mungkin orangnya. kita mah sapari ke lowongan Yang naon ada wah. Butuh ya. iya kan ke ya lumayan gaji nama UMR atau UMR Kota Bogor Daripada cicing mah. kan monyet jadi tukur garering ya monyet teh gering itu teh wa nah Cuaca merenya. otomatis kan hari pertunjukan mah kudu berjalan wa Ya, kudu tetep Aing gitu monyet lah. nya tuh pakai kostum monyet mah makin kostum monyet cicing dina tangka gitu gugulantungan tuh carita balad aing teh ngalamar Asli teh. asli wa balad aing ngalamar terus bayar cenah UMR Bogor ge kan lumayan ya 7 waktu Mas mana kostumnya ayo sok nang pake asupkeun ka kandang ka dekat ditu mah teu make kandang ya. Lu saya langsung tacina cicing na tatangkalan di dieu. Anjing pas berdatang pengunjung meureun euforia teuing. Bari aclok-aclokan gitu ya. Gugulayunan ngaclong ka kandang singa. Anjing eta mah. Ngaclong ka kandang singa wah. Waktu singa persara teh hudang geus ninggalin anjing dahareun. Cenah ieu mah. Samperkeun ku singa teh anjing kumaha ya cenah gaji can narima anjing. Ieu geus kaprek dihakan. Eta mah anjing langsung nyuuh dina suku singa. Aduh cenah punten cenah abdi mah cenah narima di damang cenah abdi mah gagetoskeun monyet anu teu damang. Cuk singana teh sarua aing cenah digawe tarik ini poe ngagantikeun singa nu gering anjing geuning jelema keneh salamet silih gabrog kitu tah anjing viral tah sa Indonesia Asli. monyet jeung singa sekarang bersama atau teuing da cok manajer eta nu Taman Sapri kalau kamu actingnya bagus persis kayak monyet saya tambahin cenah aku kebrus kena kandang singa anjing cilaka gaji can narima geus kabro diakan singa untung teh singa nage talent sarua gering singana Alhamdulillah. Singa lagi selalu gering. dia silih gabrog pas kitu dipotongan ku terus wah wonderful cenah ya luar biasa cenah arek ningali singa jeung monyet bersahabat doa gua di luar negeri mah padahal talent anjing